anu ti orok anu geus dewasa anu geus barau taneuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggih deui jeung urang di Sunda. Hampura anu kamari geus kasuhunnya, hampura anu kasuhun kamari geus dilatih ngupload videona jeung hampura ayeuna loba suara motor. Harap dimaklum lah nya. Syutingna di sisi jalan. Orang ayeuna maneh ciri teu urang tah boga jaket alus anu sok ka gunung, anu hayang meuli jaket ieu jaket gunung ieu, jaket outdoor anu hayang jaket ieu bisa di komen bawahnya, bisa di DM ke urang oge bisa. Oke, tah ayeuna urang lanjut we kana video part kedua pamali orang Sunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon euy? Anjir. Pengusaha. Datang ka dieu euy, make jas, gaya. Ngali urang kerdahar. Euy, kerdahar euy. Beunah sigana euy. Beunah si aya jeung hayam. Tapi naon eta euy ngaremeh pamali euy. Betul ngaremeh sagala. Masalah maneh naon? Munah mangunah we. Ai mah goreng euy kalakuan teh. Ari remeh teh siga duit, lebar. Tah kudu dicokotan deui, didahar deui. Tah anu pertamanya anu kahiji lain pertama. Orang Sunda mah da apa pertama. Nu kahiji ulang ngaremeh. Kusabab ulang ngaremeh teh naon? Soalna kita tuh kudu bersyukur. Loba keneh nu di luar can bisa dahar. Nah, ayeuna urang ngaremeh. Euy. Dipicenan kitu batur loba keneh teu bisa dahar. Urang kudu bersyukur. Jadi pamali teh logikana gitu nya. Assalamualaikum. Si anjir dahar euy. Kelo si eta dahar. Hai atlet. Bubuligir gitu ada rain tuh pewat teueuh sia. Anjir eta daharna ditanggoy kitu. Kuat tuh ditanggoy kitu kade murag. Soalna dahar teh pamali lamun keur ditanggoy kita. Leungun kuat ieu na tah. Kuat urang mah ditanggoy ge mangnya ngali. Awak pewat itu. Ngaku atlet. Siga naon atlet naon maneh. Tuh kan cek aing ge murag lebok sia pamali dan kitu teh. Bener euy. Kawalat di maneh ieu mah euy. Usah urang rek ganti ayeuna mah. Ulah ditanggoy. Jadi ini nih aya makanan, aya mameun, tuangeun tapi ditanggoy ge mamna teh bari kitu nya. Ulah pamali eta teh. Soalna naon logikana mah bisi murag. Leuheung lamun piringna plastik mah kan teu peupeus. Coba lamun piringna tina keramik atau beling kan pasti peupeus. Nah, kolot baheula mah teu rabu euy. Kolot baheula mah ieu wanti-wanti lebar lah. Meuli piring teh kan make duitnya. Bener teu? Nah. Assalamualaikum Ujang. Asep pagawean teh euy. Dahar euy. Pak Ustad. Waalaikumsalam Pak Ustad. Di mana Pak Ustad? Eta terus di Jumatan, balik Jumatan. Namanya itu Jumatan. Jumatan? Nuhun. Abi mantep Pak Ustad ya. Sore.
sore yuk. Aduh eta euy, daharna alus euy, tina coet. Apal teh maneh pamali eta teh. Ini teh poster tadi. Yo, ditarekan ku si atlet. Gara-gara ditang weuy. Tuang teh murag, mata ganti bae putet kabeh bes teh murag. Dari simpen jahanap teh mah. Teh tulang di Nah, lamun dipapatahan ku kolot teh kudu digawean maneh teh. Mun teu ke maneh meunang naon we geura karasan teh maneh. Aku mah ada tuh Pak Ustad dah. Hampura we Pak Ustad. Hampuran kasuhunya. Nah. Maneh oge ta ulang ngobrol. Pamali sarua eta ge mun keur dahar ngobrol, pamali eta teh. Tah, di Pak Ustad mah ngabede beja we hukum. Itu nya Oma. Kudu digawean namun cekolot kitu teh. Tuh akhirnya dicarekan deui abi ngobrol. Nu ngajak ngobrol saha? Udah salah Pak Ustad oge ngajak ngobrol euy. Lah atuh nya sok we singkat nya. Sok. Assalamualaikum. Segala ulah aing. Alhamdulillah Ustad. Carekan gua aing Ustad lah. Yuk mantog. Waalaikumsalam. Kusabab tadi daharna murag, sangunan murag. Jadi diganti ku coet, tapi leuwih belagu teh jelema. Ayeuna diganti ku coet. Tah logikana mah ulah dahar make coet teh naon? Kan coet teh tina batunya, tah bisi ka dahar, bisi ka bawah batuna. Power ka asup kana beuteung. Sumberna naon euy? Ka asup kana beuteungnya. Jadi kencing manis, aya batuan mungkin teh. Tuh bari ngobrol tah ieu belegugna Ustad. Geus mah dahar kan diajak ngobrol. Naon eta pokoknya ari dahar ulah ngobrol kitu teh pamali teh kusabab ayeuna bisi kabesekan, bisi kaseglok di dieu kan ke tempo kaseglok maripuh maneh kudu nginum. Bener teh? Tah kitu. Jadi dibahas ayeuna teh kitu supaya pamali eta lain saukur mitos unggul tapi orang apal artina arti anu di jerona lah gitunya, arti tersirat lamun bahasa Indonesia nang. Nah, mudah-mudahan video anu kurang dijieun manfaat. Jadi orang sebenarnya mah nyen video teh lain saukur ngebahas pamali mitos tapi orang hayang nyimpen edukasi saeutik tentang Islami tentang naon. Jadi aya manfaatna kanggo barudak gitu nya. Jadi anu teu acan subscribe mangga di subscribe, anu teu acan like mangga di like, anu teu acan di share mangga di share. Gitu we nya. Ayeuna urang tutup we. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.